nya alhamdulillah ieu kasa kanu hajat nu parantos nyawer alhamdulillah ieu parantos ieu di artos bade ditampi bade dipasikeun kanu butuheun anu butuheun saya atuh Mang Ohang gitu mah kanu butuheun nya alhamdulillah hebat Mang Ohang alhamdulillah kitu nya beureum saha nu butuheun teh pan urang can boga leomari urang mah beli roba. Alhamdulillah itu di mana teh Jang teh? Sumur Bandung. Di dusun Sumur Bandung teh itu nya. Desa Cigobang, Cigobang Wangi, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Bagja di leueuh ayeuna urang hiburanna nya. Sacan ka sawarga dewek rek hiburan kebenaran aya bentang tamu. Aya bentang tamu anu parantos kakoncara nyaeta Mang Ohang. Alhamdulillah kaprok atuh Kang Mang Ohang. Urang panggil wae Mang Ohang ayeuna nya. Kalarasan Mang Ohang ayeuna ieu tiasa ngahibur mudah-mudahan ningkatkeun imunitas urangnya. Aya loba hiburan mapan urang teh ningkatkeun imunitas lin. Ulah nguluwut wae nya. Ayeuna mah tong dipikiran naon-naon pikiran mah nyaeta kasehatan urang oge pikiran mah ayeuna weh urang keur bagja ayeuna makna teh bersyukur ayeuna urang tiasa bahagia keneh nya sabab naon dewe kecek Ustad Ayu bila euy Ustad Ayu meureun tina Al-Qur'an lain meureun tina Al-Qur'an tina katerangan mun anjeun nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui lamun anjeun teu nyukurkeun nikmat ti kami pasti ajab nu bakal leuwih peurihnya gitu wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid teu kitu ayatna tadi diajar da we ka Bapak Ustad Ayub bro diajar kitu we jurumia tajwid sapina nahu Jang urang panggil wae Mang Ohang mangga kapayun keprok Mang Ohang Wartiem war kedokan cungur pengsek kedodokan iwak kodong pindang teri rada sombong sing di luar negeri gayae kaya wong bule anu teh ana warnane disangka bule beneran padahal dadak sermiran wartiem sombong pisan ngajirakeun senok balik ke sing Taiwan Alhamdulillah kapayun atuh Mang ka mana kapayun hese kalangan ku gebok maksudnya ka dieu ka rebeh payun ka dieu nu nongton pale terangeun ka Mang Ohang ka saha nah ka Mang Ohang naonna henteu naon teh nya nu nongton teh pale tuh aduh Gusti Mang Ohang sungut tiga guha ge ampun teh hayang Mang Ohang eta ditamal gitu weuing ge hayang ditamal naha atuh hah naha nyangke lah iraha nah, lamun aya kurban deui kurban naon urusan jeung kurban ngaku untuk memerenan utuh ulah ku untuk eme atuh upami tiasa mah ku untuk anjing atuh kitu meh rageg alim alah damang Mang Ohang henteu ngamak ge henteu hah damang Mang Ohang mata ka dieu ge perang cager nah ngomongna kitu depan aing mah geus dira di Majalengka di Majalengka ada orang Majalengka mah kitu ngobrolna nya nah jadi kieu ngomongna da eta we nyalukan hayam orang Majalengka mau kecing naon ka mana nya hayam kuring kur titit entok kitu teh lain kitu nyungurna lain kumaha ieu tah anggar eta nama kumaha kur titit terus kur titit terus
kur titit Hah? kur. Jauh. Dibalikeun. Hayam teh nyamperkeun kalau kana labur. Alah. Alhamdulillah teh Pak tema di sate. Ieu teh di pangarsana Bapak Karmaedi. Hah? Bapak Karmaedi eta nanti Bapak Ateng. Bapak Katen. Karmaedi. Bapak Karmaedi. Pak Ateng. Bapak Ateng sareng Ibu Yani. Sareng Ibu Yani. Nyepitan putrana. Putrana. Cep Alansyah Surya Bima. Assalamualaikum. Alansyah Surya Bima. Alansyah Surya Bima. Nya Cep Bima nya. Mohon Cep Bima we. Alhamdulillah dina dinten ieu sakali deui nuhun tutos sumping anu teh namina teh dina acara nyepitan Pak Ateng. Pak Ateng disepitan atuh beak meureun. Anu nyepitan teh Pak Ateng. Nya anu disepitanana. Disepitan nama teh putrana. Saha? Bu Yani. Bu Yani. Lain. Bu Yani mah hasil produksina nu ngahasilkeun jadi Alansyah. Alansyah dari disepitan. Cep Bima. Nah, Cep Bima. Anu disepitan teh naonnana? Hah? Naonan anu disepitan teh? Hulu. Hulu naon? Hulu ieu tah. Hulu naon? Maunya hulu disepitan berenang buntung. Hulu nu ieu. Aduh, Mang Ohang di imah boga kaca? Hah? Di imah boga kaca? Oh, boga beak. Nah, Oh, da uing tiap ngaca. No. Dupupuh kaca teh. Siga nu sieuneun ku beungeut uing. nya lain sieuna atuh da ai kitu teh da meureun kaca ge mikir. Naonna? Heeh, di kacaan ku Mang Ohang mudah meureun kaca ge sieun. Oh, nya tah. Alhamdulillah nu penting mah uing teh bisa. Sok atuh samu-samu teh lah ka Bapak Hajat. Nun pajat. Ngadoa. Bapak Ateng. Eta tong dikituan atuh teh. Coplok ke handap. Kabayang ieu coplok ka handap dalang katempo ku sararea. Oh bener. Lamun ieu coplok ka cirina teh bitis ya gede. Jeung jempol petot. Siapa bawa kana fisik. Terus sok euna. Nya kangge ka Ibu Ateng. Bapak Ateng. Bu Yani. Bu Yani. Jadi Tengyan. Nah, si teh jadi Tengyan. Apaan disingkat? Ayeuna mah. Oh, disingkat-singkat. Bener. Tengyan. Tengyan. Ayeuna. Jadi Bapak Ateng sareng Ibu Yani mugia sing kagentosan naon rupi anu di kaluarkeun. Amin. Da urang mah ting kagantian ting teu. Nah, Apaanan eta geus diunur-unur pan beak we duit mah aing mah. Geus beak duit. ya cenah ge ditambahan ku Pak Ateng tenang. Nya sok ari teu boga kaera mentong lah. Kita. Nya gitu mah da urang teh nya balik teh kudu diongkosannya. Oh, balik Ulah kitu pan urang mah geus dibayar, Mang. Nya ngos geus dibayar tong. Tong naon? Tong boga rasa rumasan tong cicing. Kan bae di ditu nya Pak Ateng nya sing ngarti we da urang teh ngomong. Ah, iya mah urang ge apa Mang Ohang mah yang disawernya. Hah? Yang disawer. Yan, Naon? sawer. Oh. Naon? Nya tuh. Nya itu berarti yang sawerkeun. Da Pak Ateng oge langkung apa? Naon? Nya itu tuh. Oh, baca. Bacaan tuh. Tuh. Tas Yakur. Tasyakur. Tasyakur walimatul hitan anana Alansyah Surya Bima putra Bapak Ateng jeung Ibu Yani. Nah, tuh Pak Ateng ka dieu tuh. Mana? Tuh. Dah, tinggal Pak Ateng tah. Alhamdulillah nun Pak Ateng sateu acana nun. Oh iya. Jazakallah khair. Iya Pak Ateng teh. Mohon. Asup teh tukang suuk. Hei. Aing mah kala sakedeung. Eta teh nu boga hajat. Cing aing nyaho. Esen mana? Esen sia. Nah, esen. Hah? Tukang useup. Tukang useup. Weh, palingan atuh bau lauk. Nuhun Pak Ateng. Pak Ateng. Alhamdulillah. Pak Ateng nuhun Pak Ateng. Pak Ateng. Woi. Pak Ateng nuhun Pak Ateng. Nu main duaan woi. Kacian.
Alhamdulillah jajak kareng kasiron. Ngon patenya mugi sing nya kitu we lah entong. Entong ngabodasan geus kitu we lah. Yes, ya tidak. Oh lain, namun ngabodasan mah rapalnya dia. Oh bener. Saha ieu cenah warga anyar. Pan kitu. Ari pateng mah pan kitu-kitu ge bongar. Alhamdulillah amin. Alhamdulillahnya alhamdulillah. Beunghar balabah. Matak rezekina teh hese ngocor terus. Tuh hese. Amin. Yo pada petak juga pan turunan bongar. Kan aya turunan ananya. Mohon. Oh pan budakna pan ieu. Naon? Nggak bisa ngahajatkeun. Oh. Piraku ini akina ieu geus. Naon sia naon? Ini nate pan tadi ge aya eyang. Terus? Ngomongnya piraku teh aku budak mere. Ya mang apaan ka dieu teh geus dibayar urang teh. Nya geus dibayar poho tuh jadi sok ngomong kok masalah duit sih. Mane nu ngomong aing mah teu? Saha? Mane? Lain mane? Saha? Tah. Oh sia. Ayeuna mah geus urang ngahibur mang sakeluruh oge urang hiburan. Heeh. Pan urang teh nya di dieu teh ulah kagok pan ayeuna urang ngadoa we emangnya. Mudah-mudahan sanaos ayeuna dina mangsa pandemi kieu sanaos urang PTTF kieu mudah-mudahan ditebihkeun tina balai. Nyaho. Diangangkeun dina sarupa mara bahaya nya. Heeh, urang teh nya. Udah urang mapan anu sakur naon teh ngalakonan. Heeh. Sehat jeung gering mah tan aya nu bogaan. Heeh, ngan pan urang teh kudu ikhtiar Tah beureuing. eta kudu ikhtiar. Heeh, dina mangsa ikhtiar kieu urang mah nya mudah-mudahan ieu teh hiburan teh jingjan diubar. Oh bener. Ya, bener. jadi ubar naikkeun imunitas urangnya. Imunitas. Kamari geus imun kalau kae lagragu di Eta mah imun tukang kalapa. Tukang kalapa ieu mah imunitas daya tahan tubruk. Tubuh si teh. Tubuh. Heeh. Nya. Sok. Tut, asuh teh tutut. Tutut. Ya wing kakara ya geus sila teu ningali ieu ya Sok baca. Dadan Sunanares Dadan Sunanares Sunandar S tong dihijikeun atuh. Naonna? Dadan Sunandar S. Ieu bibir sa. Bibir maneh? Aya nu ngomong sa. Maneh? Heeh, kumaha ieu we? Tapi eta ngaran saha? Ngaran dalang. Heeh. Nah, siapa di salah-salah gitu? Cek salah. Eta Dadandres, naon Sunandares? Sunandares. Tong tintungan S, Dadan Sunandar S. Heueuh ari S lamun dibacana jadi kumaha? Naon? Dadan Sunandars. Bener teh? Tapi bener. Tapi lamun ya, dengkeun maneh kudu protes ka bapa maneh atawa indung maneh. Naonna? Dengkeun tah Dadan ya. Heeh. Ngaran Dadan mah ngeunah naon sok lamun diejah ada en Dadan ngeunaheun ada Ibu Yani ayaya an ini Yani coba sia ohang bisa nya sok eja heuh sok mun Dadan ada en aya an ini Yani adede Dedi sok maneh wing ohang oh hahang sok sia oh hahang hang munyak itu nya teh mau bisa nya tapi bayalah penting mah urang mau gede gitu nya tapi yang dina seni teh luar biasanya urang teh nya di dieu teh loba ieu pisan pan urang mah urang Jawa Barat loba pisan urang Jawa Barat mah tiap daerah teh boga kesenian sewang-sewangan bener nya beunghar urang ti ku kasenian teh nya mode ti Cianyuran nya bener terus ka Subang Singa Depok Sumedang Kudarengong nya urang teh kudu bunga mode di Cirebon Tarling Indramayu Tardug Kuningan Tardi tu pan sobat tadi ti Tajong Tarmin atuh ti Amerika Tarsan tah mode ti Cianyur eta Cianyuran teh geunaheun mangohang teh heeh sok mangohang mah pan segala bisa coba cing mangohang Cianyuran bisa teu nya aya seutik sing sok surupan gede cing
hayang cerik cerik we atuh sia atuh cerik we atuh nama kejeng ya lamun hayang cerik teh kudu ngomong hayang cerik eueuh nu kitu cerik mah nging langsung cerik nah si teh bet ngomong hayang cerik we eta teh yeuna rumpakana heutak ulah gobe teh hayang cerik cerik sok cerik aduh tenun aja yang nemponya namanya cerik ibu upami nuju hamil amit-amit ibu nuju hamil margi beungeutna jiga jahe menang mekprek ibu Gusti eta teh rumpakana kitu nona pernah nanyakeun mana jeung pamajikan lamun mana cerik itu pamajikan teh sieun mau takut ganti kayak gitu siapa gitu bae aing teh ngomong takut ganti kayak sieun arin sapureun sia tapi pana cenah kungsi kan nini tah naon tah harita sia godrod nini sia minta tanggung jawab pemane naon maksudna tuh heuh naon eta harita kumaha dongengna naon eta mah eta mah mane mah segala budak leutik mane mah di ieu ayeuna nini digadabah deui kumaha sih teh lain digadabah nini nah eta baperan kumaha aya emak-emak nini ka dewek nanyakeun ohang kieu maksudna mah pan urang teh keur ngayekeun non teh non sosial nih sosial gitu terus ngumpulkeun dana terus ngumpulkeun dana jang ruti lahu nyieu urang teh ieu teh antara seniman teh ruti lahu bener nyan dana sosial gitu dana sosial jang ruti lahu ari pek teh cenah aya kuwu di tempat eta teh terus awang dia sagadap itu cenah nini hayang penak wae tuh dan nini gapaleun ke maneh mah hayang penak wae kumaha kitu penakan cenah penakan itu we mani kata nini panggihan we da kujung kuwu eta terus eta meratang teh aduh ngomongna teh kitu nini teh terus nyebut aa kain berarti umur sia leuwih teh kolot nini sugan teh nyebut ujang atuh ieu mah aa nya aduh lagi eta bibir mana jiga lentah aslina euy terus abi teh meuni bogoheun urang teh luas ini tong bogo-bogo si teh ganeng si teh henteu ieu mah bener cenah ini teh kabeneran cenah lain eta cenah ieu teh pangningalikeun imah cenah nu rek di renovasi teh renovasi teh teh imah nini terus kabeneran atuh kita wae cita tong ngomong masalah eta matakna jadi wing nareuwas terus ayo atuh ayo ari kitu abu sih ka imah abu tingali bener imah teh leutik meureun imahna teh leutik leutik terus leutik nyareyon ngeyeng terus asup mana teh ka imah teh kira-kira meureunnan 2 ka 2 atuh teh leutik pisan meureun 2 ka 2 terus leutik pisan teh imah kuburan di 2 ka 2 2 ka 2 mah henteu terus 2 ka 2 meureunnan teh make setengah udah satiknya 2 ka 2 asup aya asup teh juk urang teh tuh puguh jog dijepret teh panto dikunci ku nini alah ya terus ya resep aing nu kieu euy diseretkeun mana diseretkeun ku nini iya terus diseretkeun kana bili terus uing teh kun naon ini ayeuna we keun alah sia terus ayeuna we cenah kitu ayeuna we ayeuna naon teh udah cenah tadi ge cenah ada abi mah cenah da ieu mah cenah meakeun kan nini mah meakeun ka panasaran mah nya panasaran ini cicing teh ulah cicing istighfar ini teh ulah kikituan teuing tukang pokona keun bae kan bae nini mah pokona cenah ayeuna cenah hayang pangantenan we jeung aing teh kudu kumaha diseretkeun tuluy urang mana diseretkeun atuh nanda nini atuh seretkeun deui lamun diseretkeun heuk maot kumaha ayo bener
ngejedak naon Terus, urang terus. tanggung Oh jawab. benar. Terus. Oh. Terus Teh. mana yang nyelehan mana we gini diseret teh? Rek kabur ge hese dah Halo? leutik teh. Oh leutik imahna. Dan lari kabeh geus dipaku. Di uluh. Oh. Diniatan ku sini ini teh nya mun dia. Oh pokona mah geus diseretkeun. Terus? Diseretkeun teh juk uraha we. Naonna? Ieu pinareupna. Susuna? Diburu rahokeun. Tuluy. Ayeuna we ayeuna. Kasaha ka maneh? Kawing. Di wawal-wawal. Di wawal-wawal ini entong gituan. Ni. Untong, gua beuki deukeut moal moal beuki deukeut di moal teh. Kema. Di moal. Ah, itu kamu moab. Dok. Kateleg beun. Jadi mah maksud teh jadi eta mah sabenerna mah Aingan huntu meruluk mana teh meureun kitu beurnya. kasih kana mah. Gara-gara tina eta meureun susun ini jadi kadaluarsa. Oh, karacuran susu kadaluarsa. Oh, tapi da ayeuna mah ini ge geus sayang dikawin bener ku Mang Ohang. Alhamdulillah. Nyantu dah sebenarnya mah eta mah. Itu Bu Yani ka dieu itu. Bu Yani. Bu Yani. Heeh. Jeung Itu mah ieu mah ieu. sareng boga putra sunatan Cep Alansyah sareng Ibu Yani teh teh. Oh, Tuh. iya teh. Nya, teh urang kali cinepitan tuh. Lain awak bapana beak ku budak ieu. Sakedung deui jangkung badak ieu. Oh, iya mah tuh. Oh, hebat. cocok susuna beda jeung maneh tadi. Pantesnya di ngaranan Bima. Ah, Bima. Tuh, Wah, tingali. hebat. Lain lah. Naon? Lain nu hajat teh mah. Naon sa? Lain bisunatan. Lah. Tuh panitia. Tawa bajuna belegung teh. Lain baju panitia mahi di manehna. Ya Allah, ya budak. Berarti sehat teh urang Sehat. kali teh Mang Ohang. Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Alah. Budak mau. Cep, bade nyawer kasaha? Pak Ohang. Sok nyawer, Cep. Ya nuhun kasep. Nuhun Ibu Nata, nuhun Bu, dijakor. Nuhun, Ibu Bu, ya. nuhun Bu, duaan Bu mau hibur teh Bu. Bu, duaan Bu, Bu, duaan Bu. Bu, Bu, duaan Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Ibu Yani, nuhun. Ampun. Eta maneh biar halus biar cing kumaha ka budak teh kumaha ngeureun. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin busi. Si teh karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan tairagami. Makanan bergizi dan imunisasi. Makanan bergizi dan isuminasi. Dan imunisasi. Dan ismus. Dan imunisasi. Dan ismusius. Dan ismu tuh jadi aing salah. Dan imunisasi. Dan imunisasi. Berat badanku ditinggang halus. Berat badanku ditimang selalu. Tenang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, aku waspada. Pertolongan juralit. Oralit. Orok dihakan beri. Buritna loba. Pertolongan oralit. Oralit. Orok. Si telah siap sedia. Sama oralit okon dia orok dia akan berit. Beritnya sekali kumas ya. Apaan buritna loba cing ge. Itu berit bagong. Da orokna lain orok jelema. Orok naon? Hah? Orok naon? Orok burit teh. Ya, dangukeun Mang Ohang. Dina bahasa Sunda mah ya tiap ieu teh aya ngaranan. Naonna? Model orok eta jelas anak jelema. Oh, gitu. Heeh. Model anak bogo, cingok, Anak bogonya, anak bogo. Anak ucing, bilatung. Heeh, anak lele, nanahaon. Maksud teh nya anak beurit orok kitu. Belegu. Oh, lainnya. Heeh. Oh, kan bae. Sok. Alhamdulillah
Iya nuhunnya ieu nya. Ieu ikhlas. Nya pasti ikhlas mesti ka dieu ge. Ikhlas memang ikhlas. Ikhlas. Jodoh tengah jodoh. Nah, ieu hate. Naon sia teh? Eta jadi kana lagu sia teh. Ikhlas memang ikhlas sama kita kayaknya. Nun Bapak Hajat. Bapak Hajat, Ibu Hajat. Kisok nganunkeunna make lagu. Make beluk. Sok. Hah? Make beluk nganunkeunna. Heeh. Nuk maksudna? Dewek nu ngomong, maneh nu nyanyi. Siap. Oh. Hatur nuhun Karnila. ka Bapak Hajat. Anu Karnila sok ngomong. Hop. Naon sia kalaka nyanyi? Apaan we ngomong? Apaan eta ngomong? Naon? Babi teh kumaha? Dewek nu ngomongna, maneh nu nyanyina. Heuh. Bener eta. Akang ngomong we nyanyi. Aduh, hese jeung orokakan beurit mah hese kieu. Ya dangukeun dewek teh anu beluk dewek ngilo maneh nu meuli kitu. Oh iya. Oh, sok. Jadi nu tiap diomongkeun ku akang. Heeh, tak kumaneh dilagukeun, dibelukeun. Eta ku geus poho geus 2 tahun aing teu manggung tuh tadi. Sarua aing bingung ieu teh. Oh sok bener. Oh eta nu kitunya. Oh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Cie nungguan. Si ibu itu cicing na uing atuh nyanyi nake. Biasa aja keles. Aduh, keles. Keles teh ieu nya wadah kerupuk nu gitu. Keler. Oh, keler. Woi. Eta naon? Nyepang mic mending ngacir gitu juga antena. Nona. Cingir. Oh iya supaya sinyalna Oh, kuat. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Percaya tuh dalam ya lu kayak gituan cicing dalam tuh mau nempo bunget mana yang kamu bawakeun? Tuntung. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba tuh. Aku terganggu tau. Ulah kayak gituan sih, mana juga banci. Susah. Ya, sok. Bapak, ibu, terutama ke Bapak Hajat. Terutami kau Bapak Hajat. Hatur nuhun kana panyawerna. Hatur nuhun. Habe gerewas. Sia teh aing mending ngagebeg citu kumaha teh. Hatur nuhun, lagunan ya hatur nuhun kenapa nyawerna. Hatur nuhun. Lilis Jinawi. Dangukeun A. Aing can pernah neposinen eta mic nu ka dikitu-kitu tah. Jika nu baseuh mic teh sia teh. Pan supaya aya vibraan. Heeh, atuh bibal mah lain ku mic gitu-gitu sia teh. Sok. Hatur nuhun. Kanapa nyawe? Nah, makna ka dieu, makna. Rek naraon kada lieu.
eta terek nyawer serek renyana haon kumaha mak di mual teh kumaha Pohon mak aduh ampun teh iya teh ibuna nu kaguan maksad Kaguan, alhamdulillah iya. nuhun oh nuhun Pak nuhun jejak karon Pak nuhun nya nuhun Pak nuhun Pak nya nuhun ayo banci juga ke mau payu kan urang mah ngarah teh payuna we nuhun atuh ka bapak itu nuhun bapak Pak sa hei sia teh meureun teh sopan sih teh sana namanya teh oh nya nuhun Pak Joni jauh sih teh Pak Abdul mohon Abdul mohon balik deui atuh nuhun karena panyawerna mugi ya mugi sakedeung ini ke rumah sakit Walid jadi sada ambulan sih teh mugi ya cingka gentos anu merlipat gana cingka gentos anu berlipat gua rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore mudah-mudahan sadayana mudah-mudahan cing kahontal pamaksadanana kahontal cita-citana mudah-mudahan ditetapkeun an rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala cinekna sadayana aya dina barokahna Allah Subhanahu wa taala usikum menafsi bitaqullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Baik teh panjang teuing jadi nu deket oke singkakeun nu caket gerak nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore pokona mah nu kitu nu jelasna mah urang teh masyarakat terima kasih sia teh naon makasih sok nainnya ngaibur deui ngaibur deui ngaibur nyinden man mangga bisa nyinen nih bisa nyinen oh nyinen heeh da ieu mah Gusti eta tarang melega iya lapang bola wallet teh nya tuh aduh Gusti nu agung set iya make tiung oge semeni lila teu kudu ngawahan di tiung mah tah kitu aduh mangohang jika nu geus tabrakan ge ye nah sobrah itu maksudnya sobrah buuk dibelit-belit sinen baheula makanya kela sekedap itu sinen geng motor pada nyinen ya keprok atuh kau penang-penang tahun mangawahan pada nyinennya nya sok kumanear teh ning resep teh lagu eta kenangan aduh Gusti nu agung maneh lila jeung maneh man merongna ka dalang wae ka sepot atuh oh cepot da ieu sok merong wae kawin sok sidik wayang golek dangdutan wartiem tah pakuwu itu pakuwu lain di saya calon calon kuwu siap alhamdulillah pakuwu nuhun ibu iya tadi memaksa wae dipoto mana cicing gitu
Nuhun Pak, Ibu nuhun Bu. Duaan. Nu nabeuh teh duaan we. Teh duaan. Oh ieu teh pasangan. Sareng ibuna. Oh iya, cie bobogohan cie. Ya nuhun. Alah, nuhun Pak, jazakallah khairan nuhun, barakallah. Oh, Asinen. Nuhun. Ya nuhun Ibu. Barakallah. Kal kabar sia-sia teh kumaha teh? Sia sinen dicarekan. Sing aing mah setetek pira ke 5.000. Soalna pira ke 5.000 keperebut. Terus kumaha? 5.000. Terus? Ejikeun tuh Kadiekeun tuh. Dak Mang, Nuhun Bapak Batik. Bapak Batik, teu nyaho ngaranna. Lah tuh kala tadi teh ngaran kala. Sa. Oh Pak Kardi. Mana? Hayang gelut jeung ulis teh mah ye. Ulis malah sareng. Kroto. Sok, Mang. Sinen kariweuh ya ampun. Dangdan lila mana main ngomong nyanyin can. Kan bae teh mengarah lilana. Sok. Manar. Asik. Ngadakeun gerantos hati. Asik. Ngabogaan cita-cita calak sana. Maksud hayang ngajunjung seni pribadi. Lanjut. Mika, Eman, miara, kabudayaan wawa. Naon mana? Apa? Naon? Aya aing kudu kumaha? Nyanyi diserikeun deui. Batur nyanyi mana itu seri berarti bagja mana diserikeun daripada dibaledogan. Heueuh loheung ieu. Itu ceng rajo cenah maneh. Lain maneh cenah bieu biwirna jiga bool ayam. Lain. Uing malain kunaon bisi kajadian siga panggung-panggung teh heula. Naon panggung teh heula? Heueuh. Kumaha? Eta si ibu-ibu. Terus Seserian wae bareng poho ari handapna. naon? Babarawakan. Terus Bisi poho. poho naon? Heeh, ieu pan kaciri. Naonna? Sayang rinyu. Sayang rinyu. Sayang rinyu. Halo sayang rinyu. Sayang rinyu. Itu adegan bae bagus, adegan bagus. Ya, dengekeun. Tah uing teh mata lieur. Lieur naon? Tak uing teh di ieu weh. Di non di hayang mere beja. Mere beja naon? Mere beja eta si ibu cita salawak aduh kumaha da loban nu laju. Terus? Uing teh kumaha carana? Ingat kana lagu. Oh, ke laguna kumaha? Ditunjuk kurang. Kumaha? Di sana tempat lahir beta. Kok kocok aku kira aing kumaha ieu. Halus. Udah. Ibu. Ayo. Ibu sekon belum dah. Nyanyi itu.
ora sok ngabari anjir diung bati apa naon deui wae apa lagu eta naon lagu naon eta hah itu apa si ibu eta make sekrup berenang sekrupna kurang tarik tah lain sekrup karang teh karang baca mang tarik teh tadi nyanyi pasti nyanyi apa tuh gue tak Gatot kaca eta mah gatot kaca mah bagian abdi atuh ibu batuknya anja lain naon kebayang naon gatot kaca naon cenah mana gatot kaca si kaki aing gatot kaca mah gitu ai kan maneh kumaha wah maneh banyak kieu ku lokok pot koket bisa orang mah bisa orang mah lain tambah bagian ada oh dah ya dah segala pagi aya bagian anak atuh mangohang pan tukang heureuy ai dalang-dalang gitu kan beda-beda jelema mah benar dalam kabeh jelema cok tukang heureuy da moal rame jelema kabeh jelema tukang heureuy rek nasa nu nangap itu nyaho mata kudu beda-beda oge sabarana pan namun kieu epot ya kumaha pan kieu nya ya kumaha dina mangsa urang teh heeh dina mangsa kerja teh pan urang hiburan kudu ulah poho naon nya urang teh pan ulah hiburan oge ulah poho teh ayo pada hiburan keur ngeunang poho kana diri kan nya kayak saya kedap mang beungeut jiga senal asina Gusti ki urang mah nyaho mah indung maneh baheula keur nyiram hayang naon da uing ge pan teu nyaho komo uing eta bejana di bejaan ku nini uing teh cenah baheula cenah indung uing teh nyiramna teh nyiram tongeret hayang tongeret heuh palingan jiga turaes mena tuh mata kitu sora teh uing suka kieu tapi da kieu ge uing mah loba-loba nu hayangeun hayangeun hayang naon hayang adek hayang adek mah nyaho atuh tapi da uing teh alhamdulillah nya heeh didoakeun pokona sing non kagentosan ieu oge da ieu teh ke dipasikeun nya alhamdulillah ieu ka sa kanu hajat nu parantos nyawer alhamdulillah ieu parantos ieu di artos ditampi bade dipasikeun kanu butuheun anu butuheun sae atuh mangohang gitu mah kanu butuheun nya alhamdulillah hebat mangohang alhamdulillah kitu nya beureum saha nu butuheun teh pan urang can boga lemari urang mah meuli lemari ieu namahan atuh ulah dibikin kanu butuheun beose gua abdi ditampi bade dipesikeun lemari makanya kanu butuheun beda lamun teu butuh mah rek naon atuh cokot heueuh da aing sarua butuh oh butuh heeh aduh butuh kena ku duit saeuy jadi sia nu ngurang weda mah aing menteu di poho deui lagu teh naon teh lagu dangdut sok dangdut teh dangdut naon laguna hah wartiam balikan deui wartiam Bang Bung Hideung cenah Bang Bung Hideung sok Bang Bung Hideung aing nang enong sok bancet Bang Bung lin bancet Bang Bung Hideung luhur teh isa teh belegu kadung luhur teh atuh sok tuluykeun ku ieu ku mana nu ngigel atuh mana nu ngigel cenah nu ieu oh panitia tuluykeun gadung sok
Papandan sareng bebentuk ngerti Bapak Lurah Dara Lurah Tanjung Anu Saliraju awit teh panggojol buang Pak Ulis Bu Ulis Jadi cangcut tuh sih teh. Mau nyelang layangan jadi cangcut sih teh. Nyangsang. Lepas seeutik Bos Arifin deui diri 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 abdi Bapak Lurah Dara Bapak Ate Ibu Yani ayah Ngos. oh aca Aya. atuh Aya. acan Sia. Kegampang Kamana nyanyi ya payung sangkanula kaujanan kamana ngamet terong eta kaluluna Allahu Akbar Gusti. Halo. Nah, buka gitu-gitu nak di mana wang? Ampun. Alah. Alhamdulillah. Ayo mana kasupan naon ya kieu? Anteng. Capek benernya karunya usaha nepi ka kieu ye ampun. Oh, batu manaon. Heeh. Apaan bete kamu hidung? Hari ibu kudu kumaha? Emang hari bete lagu naon? Marukana si ibu mah bieu teh bangbung bodas meureun. Atau bete bangbung hidung lain bujur hidung. Wartiem. Siapa sih? Wartiem margadokan, sungur pendek kegodokan. Nah si teh irung, irung naon bieu teh? Hah? Bieu teh? Irung pengsek. Berarti ka aing saya irung bengsek pesek, berarti ka aing. Oh. Siapa? Meni tidak ada perlawanan siapa? Gitu. Lain gitu mah aya TikTok. Tuh. Soalnya pasti kawin ke doi. Mestinya gue nggak. Mang, ye pan dewek teh ka sawarga ye. Cik kira-kirana cek mang lamun dewek ka sawarga, naon ye kiat-kiatna ye? Oke lah. Mun urang ka sawarga, masih da walar ka sawarga. Rek kantor si dawal. Kieu kiat-kiatna. Heeh. Ka sawarga. Aya nama kudu sagala rupa. Naon? Dibawa. Naon wae? Hah? Naon wae? KTP. Terus? SIM. SIM. Pan aing mah teu boga mobil, teu boga mobil make SIM.
Pan aing mah teu boga motor teu boga mobil. Oh sim saha we lah. Oh, bebas. Lamun aya. Lamun aya mun eueuh. Oh eta nu teh naon teh? Kartu vaksin aya. Kartu vaksin. Heeh. Kartu vaksin. Jeung kartu gaple. Kartu gaple. Aya. Bener bisa, bener. Sabab bisi can nepi ka ditu urang capek masuk heula gaple heula. Gaple lah bener. Nya. Bener. Manya urang jeung dewa gaple. Lain jeung si dewa lah. Oh, bener. Atawa cangkulan. Bener. Oh eta. Kitu mang pidoana nya mangnya. Pokona Oh, pokona pidoakeun urangnya. Soalna yeuh, dewek ayeuna maneh ulah macam-macam ka aing. Sabab dewek boga murid jago. Gatot kaca ayeuna murid aing. Maneh macam-macam. Wah, dirogok cenah yang tai teh ku aing. Oke. Heeh. Oke. Siap? Aing nyaho. Naon? Wir yang wir. Sok yang. Heeh, maeng lah bisa aya musuh. Gitu. Kan nuhun itu nuhun gitu. Nuhun. Sia mah. Nuhun sakitu we aduh Nya pokona sadayana nyuhun ke ya punten samudaya kalaban beri terima utama sadayana. Oke nuhun Kang Eka. Bapak Jahat. Hajat jahat. Jeung Ibu Hajat. Mugi asing kagentosan sakarupina. Amin. Mangga nyangakeun ka Putra Giri Harjati lo. Amin. Ya, pidoana saya. Pusing